Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ngalajengkeun ngaos kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah ina lebat kana fasal martelakeun tentang waktuna atanapi zaman haid sareng zaman nifas oge zaman suci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Salim bin Sumair al-Hadrami fi kitabihi Safinatin Najah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ariye tahiji pasal aqallul haidi ari pang saeutikna zaman haid yaumun eta sapoe wa lailatun sareng sapeuting. Pang saeutikna sakedeungna waktuna haid eta sapoe sapeuting 24 jam. Kumaha cara nganyahokeunana? Tiasa salami 24 jam setiap waktu sholat ditinggal masih kena ayaan eta getih atanapi teu aya. Upami masih aya salami 5 kali waktu sholat 24 jam teh dipariksa teh ayaan keneh, maka 124 jam teu aya tah eta netepan kana pangsa kedikna mangsana haid. Wa ghalibuhu sareng ari lumrahna mangsa haid zaman haid situn eta 6 poe au sabun atawa 7 poe. Lumrahna biasana awewe anu haid teh salila 6 poe atawa 7 poe. Wa aksaruhu sareng ari pangloba-lobana zaman haid khamsata asyara yauman eta 15 poe bilaya liha kalawan 15 peutinganana. Jadi 15 poe 15 peuting pikeun pangloba-lobana mangsana haid. 15 poe 15 peuting eta teh pangloba-lobana mangsana haid. Leuwih ti 15 poe 15 peuting berarti lebatna kana getih pasad tetap dihukuman wajib sholat. Aqallu tuhri ari pang saeutikna mangsa suci, maksudna suci teh henteu haid teh bainal haidataini eta diantarana 2 haid khamsata asyara yauman tegasna 15 poe. Jadi awewe suci teh pang saeutikna teh 15 poe. Jadi lamun kurang ti 15 poe berarti eta teh ayeuna getih panyawat. Sebab awewe teu haid teh pang saeutikna 15 poe dina sabulan upamana 15 poe bersih tina haid teh berarti eta netepan kana pang saeutikna zaman suci. Wa ghalibuhu sareng ari lumrahna zaman suci arba'ata wa isyruna yauman eta 24 poe. Jadi lumrah nama awewe suci teh eta 24 poe. Arba'atu wa isyruna yauman 24 poe. Au salah satu wa isyruna yauman atau 23 poe. Nah, wala hadda jeung teu aya batasanana li aksarihi pikeun pangloba-lobana zaman suci erek sabulan rek 2 bulan teu haid eta mah teu aya batasanana erek 3 bulan. Ngan lamun pang saeutikna zaman suci teh jalema ayeuna awewe sucian teh nyaeta diantarana 2 haid. 2 haid diantarana 2 haid. Lamun ayeuna teu sakitu-kitu acan henteu 15 poe acan zaman suci dina salila sabulan teh maka eta mah getih fasad. Aqallun nifasi, nah pasal salajengna. Aqallun nifasi ari pang saeutikna zaman nipas, waktu nipas teh majjatun eta saberbeyan atanapi sagejrotan. Begitu orok keluar maka getih nipas oge keluar saberbeyan ieu pang saeutikna zaman nipas jarang terjadi. Wa ghalibu sareng ari lumrahna zaman nipas arbauna yauman 40 poe. Sabadana ngalahirkeun maka lumrahna awewe ngagetih nipas 40 poe.
Wa aksaru sareng ari panglobana mangsa nanipas jamana nipas situ na yauman eta 60 poe leuwih ti 60 poe berarti eta mah lain getih nipas tapi getih fasad dihukuman suci wajib salat. Nah dilajengkeun pamangnya kana pasal salajengna panguduran salat. Paslun ari eta hiji pasal a'dzarus salati ari pirang-pirang udurna salat, panguduran salat urang bisa teu salat teh karena aya dua perkara. Udur teh nya kudu wajib dikodo. Isnani eta aya dua. An-naumu kahiji sare tah lamun jalma ayeuna sare jauh ka waktu salat sare heuk nu hudangkeun pas salat maka udur eta jalma teh teu dihukum mandoraka tapi tetep salatna wajib dikodo. Wan nisyanu sareng kadua poho tah lamun jelema geus poho saking ayeuna sibuk-sibukna tolabul ilmi atanapi ngajar aya kajadian di mana hiji ulama ngajar pika poho nepi ka poho kitu baheula pika poho maka eta mah udur maka engke di mana ingat wajib salat saharita atanapi kodo salat. Jadi tak aya deui panguduran salat mah iwal ti dua sare jeung poho maka bila mana jalma teu daek salat ku sabab kasibukanana nya doraka. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan tiasa kalap manfaatna khusus kanggo diri pribadi umumna kanggo sadaya nu nguping bahwa ieu pelajaran kanggo para istri khususna tentang haidnya maka salila istri terterang karena hukum haid maka kurang wajib diwurukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.